makan sore-sore ya aing mah capek-capek ge demi sia mata. Goblok. Doma aing ieu ka mana goblok? Anjing. Hei. Hei. Melong doma aing teu. Anjing ka mana ieu doma aing katempuhan ieu kayak doma si hajian. Aduh aing nanyakeun ka si haji mayung aing kateumeuhan kieu mah doma teh ieu. Je. Ka mana si haji eueuh aing nanyakeun doma anjir. Doma eueuh di kanang haji. Namun eta teh jelema teh non sia teh si buladik make jeung cacarawakan wae. Ya Pak Haji mah tos di masjid berjamaah naon sia. Cilaka ji, doma eueuh anjing di kanang dicokot teu. Sia make jeung cilaka. Da mah mapan geus ku aing dicokot da mah aing sia teh. Nah jadi eueuh ngan pan aing teh ngajual teh hiji da eueuh kabeh. Oh, yo dengekeun heula sia teh yo. Sok riweuh wae sama yo dengekeun wae. Ayo ngobrolna di eta. Tapi tong asup boh, tong asup aing mah. Kotor. Yo dengekeun aing. Doma teh waktu ku aing dibawa anu aing milu tak doma sia teh. Ka aing heuh tak kitu. Aduh ji, boro aing geus bingung. Keuni atuh ari kitu mek dicokot we nu aingna doma teh. Iya make jeung naon mah main bawa wae teu bisa kitu wae sia teh. Har haji, apan doma aing nu dua mah? Eta mah pan aing mah ngajual mah hiji naon digubugna jadi 3. Eta oge nu sia nu dua mah tapi kan milu ka Heula aing. haji ka mana? Sia Ka di heula can beres doma teh. Ji, apan aing teh ngajual doma teh hiji. Nu aing milu 2 ka haji. Ayeuna ku aing dicokot. Eta oge dengekeun heula yo. Dengekeun heula. Yo, matak doma sia milu kanu aing ge. Kapan meureun eta teh sia teh duduluran, deukeut mung ditinggalkeun sia teh matak doma sia milu kanu aing. Anjing doma aya wae make jeung kudu duduluran segala rupa geus we lah dicokot we nu aing mah haji lah. Oke heula, yo gampang nopot doma mah. Ngan aing teh kieu yo. Bisi engke doma nu aing ditinggalkeun terus gering kumaha sia pertanggung jawabanana apan geus deukeut sia teh geus deukeut eta teh duduluranna teh mus papisah sia teh. Ieu teh jadi kieu aturan teh. Jadi lieur aing. Haji, jadi kumaha ieu aturanna jadi lieur kana hulu aingna? Kudu aing nu mayar naha? Yo, dengekeun heula sih ulah sok salah paham sia teh buladik. Dengekeun aing sia mah lain mayar ka aing, tapi hitung-hitung lamun doma aing anu ditinggalkeun gering kumaha pertanggungjawabanana pek. Ieu mah mengantisipasi pek ku siapkeun duit 2 juta keur bisi doma engke nu aing gering tinggal mawa ka rumah sakit ari geus aya duit mah. Tah kitu maksud aing teh lain mayar sia teh. Tapi bener oge nya Ji, lamun doma aing dibawa nu haji pasti gering. Kan meureun kudu ka rumah sakit sia teh mun ayeuna ditinggalkeun ye ku dulurna ge bakal gering. Doma aing kumaha sia? Anjing gara-gara nama aing jadi rugi sabaraha Haji deui? 2 juta cek aing ogen. Heeh, ku aing ayeuna dibayar Ji. Sok. Anjing jadi rugi gara-gara naon aing cepat dibasa duduluran sagala goblok doma. Anjing duit aing acak-acakan goblok. Anjing. Oh. Anjing. Aing jadi rugi. Goblok. Anjing kumaha meresan ge aing teu bararisa deui meresan duit anjing hati deh kieu. Goblok mana plastikna gede. Sok. Yo dengekeun aing aing yo. 2 juta ka aing ka ayeuna. Sok. Eta sabaraha eta? Aya 2 juta moal eta. Udah lamun teu salah mah ieu teh 2 juta engke we bilang deui ku haji ya we lah aing jadi lieur gara-gara si anjing doma kudu mimilu jeung aya duduluran sagala dikoplok teh. Yo dengekeun heula yo. Anjing lah. Tong amok. Apaan ieu mah kieu yo dengekeun heula. Cek aing tadi antisipasi bisi doma aing gering waktu di bawah ku dulurna kan bisa ka rumah sakit aing yo. Tah yo nuhun yo. Bageur ari kieu mah masih gering oge tinggal nelpon teh ka dokter. Pak dokter, doma gering. Tak kitu buladik. Terus si aku mah ayeuna. Ya, aing mah nyokot doma aing we nu 2 ka dieukeun lah. Mana? Kecokot teh ka ditu ka kanangna. Maka dan aing di ngaranan Haji Mayung. Geus aya ngaranana sia teh. Anjing teh jadi rugi aing goblok teh. Kun Doma eueuh duit eueuh monyet teh. wayahna we sia teh da. Ieu mah domana duduluran, dulur sia teh. Bisi gering ke teh. Aduh anjing. Si Haji teh can mayar kamari 1,5 juta deui. Hei Haji, duit doma 1,5 juta deui kamari encan pan. Naon sia yuk. Dasar si belet.
Yo, dengekeun heula. Apaan ieu mah sia teh duit keur mayar doma ka rumah sakit ari sia. Lamun geuring di mana aing keur mayar ka rumah sakit sia teh sok ngaco wae. Lieur sia mah. Geus aing hampura nu salah ji lah lieur aing mengkirana ge. Linglung sia mah. Dasar kuris cakan. Loba kene kali lieur sia mah. Wah.